ukur kurang kehebatan Belanda. Di mana orang boga tank baja, tetapi Belanda geus ngabogaan tank baja. Di mana orang baheula boga senjata mutakhir, tapi Belanda saat eta geus make stand, geus make brand, geus make baheula mah disebutna teh dereden. Mantak kula mah keur leutik keneh meureun kabauan keneh bangsa Belanda baheula. Eta sok nyieun peletokan dereden. Eta teh teh nyaho urang dereden tek 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 make buah berenuk horenganan eta teh ya. Oh, derok mah leutik teuing kudu berenuk aing mah. Sia mah tina awi aing mah lain. Oh. Nah, di mana eta? Di mana dek dimenangkeun ku Gusti Allah hanya sebuah golok tarang hau, hanya sebuah bambu runcing. Bambu runcing lain sa bambu beruncing. Di Surabaya sabaraha kiai anu dicekal doang bambu runcing termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Bambu runcing nu mantak kuari Ansor teh ngabogaan sejarah. Sebab baheula bambu runcing dicekel ku Kiai Hasyim Asy'ari, dihijikeun didoaan. Asal geus didoaan ku Kiai Hasyim Asy'ari, ieu bambu runcing teh bambu runcing asal dibalangkeun bae. Lain ragak encan manggih musuh, encan ojos, encan eureut. Jatuh urang perang kos itu mah daek. Daek di dieu Ki Hairun. Termasuk Ki Ahmad Hairun. Ya, di Banten, set, hijikeun, doaan, bambu runcing. Mantak terkenal Indonesia dengan bambu runcing. Atuh kuari urang nyieunnan bambu runcing, hayang nyaho teh di doaan heula. Bisa nubles maneh sia. Oh, unggal kabupaten. Wow, bambu runcing dikieukeun ku pejuang Indonesia. Unggal kabupaten Jawa Timur bambu runcing, Jawa Tengah bambu runcing, Jawa Barat, Banten bambu runcing. Aya macan ge di sisi da tetep aya bambu runcingan bae. Tah lain sa bambu runcingna. Nah, hijikeun heula doaan. Doana naon ge? Ja tegetkeun ku sia. Dengetkeun imah jang nyieun urang di imah. Gas paling digelar kabeh gas pokona mah. Ieu na urang bambu runcing besi perang. Kemudian, Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Patawan. Beres geus. Aja sih mah teu yakin, atuh mah jadi teu yakin mah. Tapi lamun yakin insyaallah. Beres, ngan ulah tahiyat ka dituna. Hati lain sa bambu runcingnya deule sejarah emang kumaha gitu. Nu mantak Banten teh ngabogaan sejarah. Lain lalagaan Banten mah, geus mah boga angin di Banten teh. Asal bisa ngondang anginna. Cai di Banten asal bisa ngondang caina. Ieu tang kemari ieu kan aya tamu ka imah anu geus teu turun-turun di gunung. Begitu dek balik mampir heula kan ka imah. Sanggeus mampir ditanya. Geus ditanya panjang lebar. Ieu geus instruksina naon? Laut geus aya di leungeun kula. Tinggal diinstruksikeun bae lamun aya instruksi. Ti saha instruksina? Ti seseorang ditarik laut banjir. Cek kula teh ieu kuari deuk ka Jakarta. Ieu beneran lain lalagan. Ulah cek kula. Ulah loba keneh kiai, loba keneh habaib. Gula we moal cek nya sebab ieu mah kumaha instruksi seseorang. Ai seseorang nasa tengah bejakeun. Geus bepan tah mah rahasia kula teh mah urusanna. Aduh ke Haji Pene mah hanya mah siapa sih. Mere tilok pan ka aing. Lain alaga. Eta geus dileungeun nya na, tapi lamun cek nya instruksi siap. Eta kan di Banten mah asa aya kos kitu di Banten. Masyaallah, inggis. Tapi siga de. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu urang nu mantak ngaji ge meureunna menang Allah ngagerakeun supaya ngadengekeun kana ucapan-ucapan para musonib anu ku Allah diangkat derajatna jadi wali Allah subhanahu
geus urang ngaji teh ngadengikeun urayan para wali mantak atuh cangkeul urangna masih kene beuki maksiat hari ieu ucapan wali nu mantak asal ngadengi beaju bae nundutan leles pasti sebab teu akur. Coba mun di dia di majlis kuari urang ngadongengkeun bangsa bidua ngadongengkeun bola atuh buringas sarua bae sebab akur jeung kahayang urang kuari nu teu akur jeung kahayang urang tapi urang saetik ku Allah dituduhkeun melalui urang diu cangkeul hareuda kesangan sebenarnya mun hayang ulah cangkeul jeung hayang ulah kesangan babari hiji ulah dieusian heula beuteung moal cangkeul paling balik pok kapoekan insyaallah. Urang ayeuna ngabahas masalah rubu'ul jinayat terakhir dina fikih mah ieu teh. Fikih sakitu gede na kitabna nu sajilid 2 jilid 10 jilid eta adalah nyaritakeun 4 perkara. Hiji rubu'ul ibadah atau budiah. Bab peribadatan ti mimiti cai wudu salat puasa zakat haji tah eta rubul ibadah. Kadua rubul muamalat tah ieu muamalah urang dagang nginjem kemudian atuh nyewa gade tah eta ngaranna rubul muamalat dibahas. Nomor katiluna rubul munakahat urusan nikah, urusan tolak, urusan pasah, urusan rujuk, nafkah taeta. Nomor kaopatna rubul jinayat. Nah ieu ku hari nu urang keur dibahas. Mantak aya jelema ngaji ka dieu ceknya ngajina haju luhur bae nya. Kunaon lain ti mimiti. Belon tah budak. Atuh sian anu ka dieuna pandeuri yang ngajina mati mimiti ge aya bae teh jelema kahayangnya na meureun nyana ngaji mimiti ka dieu mulai tiba wudu kahayangnya nama tuh tenang bae lah sia sing tenang ngajina sing tentrem ke moal kebal deui ge ganti tamat tah mulai deh cekna keburu bosen emang kita mau wataknya na meureun bosenan teh urang ye mun geus dibere panyakit bosen ngaji bahaya ibadah mun dibere panyakit bosen bahaya tapi lamun geus dibere panyakit resep nikmat hayang supaya resep teh kudu nyaho kana maknana kudu nyaho kana untina. Urang dulu papais resep waya untian ye jeronan naon ye unti na ye tuh ini pun nyaho ka unti dah tuh resep kabeh urang ngaji nyaho ka unti na atuh resep naon unti na dihampura dosa eta ti imah ka dieu teh leumpang teh salengkah dosa raragagan oh dumantek ti Cikupa ka dieu di jalan Ambalayah dosa. Aduh luar biasa. Ke balik deui asup deui. Aduh Gusti Allah. Titip cisipatan ka dieu udah eta di jalan nembel ti Jati ka dieu. Tah eta kos kararitu nyarek celekan dosa urang mun nyaho tamun nyaho ganjaran eta beung ngaji teh resep jasa. Geus teu kudu ngarti teu kudu ieu mah caritana asal berangkat ngaji ikhlas dosa leungit
geus teu kudu bingung-bingung ti imah ngaji diuk HS balik nikmat lah cenah kitu di bejaan pugu kitu kula mah atuh aya ngabejaan supaya leuwih kuat bae tah ya Allah ieu mah rubul jidayat terakhir perkisosan balas-balas pati perhad-hadan ruku urang dibahas nu ceuk kula ge ieu mah teu berlaku di negeri Indonesia khususna umumna di berbagai negara sebab ieu mah hukum Al-Qur'an langsung ti Gusti Allah nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh titah nurut kana aturan Al-Qur'an tapi ternyata di Indonesia teu make aturan Al-Qur'anul Karim maka aturan hukum Walanda geus atuh terserah leluhur urang baheula deuk nyieun negara urang negara Islam tetapi dengan berbagai pertimbangan nu bergerak di negara urang walaupun mayoritas Islam aya hiji dua non muslim jeung aya tekanan ti luar negeri maka dijadikeunlah negara urang negara demokrasi baheula atuh leluhur urang meureunanan asa bakal rapi ku demokrasi teh urang atur we mantap disebutna demokrasi terpimpin teu seutuh dan nuturkeun Amerika aya adab-adaban anu dipake di Indonesia lantaran mayoritas 95% Islam kabelah dieuna turun jadi 90 turun ka dia jadi 80% eta persentase secara statistik secara bukti nyata nama atuh jeung nu teu salat di lembur urang atuh lobaan kabelah ditu dibandingkan jeung kana Islam ngan kitu naon ngaranna dasarkeun KTP ieu adalah tetap masih lobaan keneh Islam sanajan di luar dina bulan Ramadan teu puasa KTP-na Islam bae kabelah dieuna terus acak-acakan negara urang dipimpin ku Pak Harto ngayakeun reformasi supaya aya kerapihan ternyata gagal reformasi di Indonesia maksudna arek miceun KKN korupsi kolusi nepotisme ternyata korupsi makin menjadi-jadi cek bahasa batur mah baheula zaman Soeharto Makoris korupsi hanya di luhur meja kuari mah jeung meja-mejana anggeus-angeusan urang kuari geus lain rahasia di negara urang model kos ieu bok-brokna kahareup ulah boga perasaan bakal leuwih bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarr poe ieu sakieu poe isuk mah leuwih parah terus kadituna leuwih parah baheula mah murid ka guru sakola isi ngahormat kuari anak murid nampiling guru bongan guru na ngabogohan murid salah guruna keneh atuh dibabawa pelecehan pan lamun guru mamawa anak murid eta teh pelecehan tapi geus lain rahasia pan ayeuna Bandung 60% gadisna ieu pelajar geus teu gadis deui geus dicarolokan ku guru coba eta Jakarta 60% dari sekian wanita hilang kegadisanana Tangerang malebejakeun persena leuwih parah
Gusti Allah araringgis iyalah zaman urang kuari tugas jangan bebener makhluk Allah moal ngantep makhluk terjerumus dina kagorengan tetep bae Allah ngutus hiji ulama bere ilmu ku aing sia jangan beberes makhluk dua umaro lelempeng tah jasia mau boga kakawasaan mun bareng kerja sama ulama jeung umaro satu tujuan misina adalah ngagungkeun bangsa negara jeung agama atuh luhur bangsa Indonesia nya lobaan nya palinter nya luhur nya potensi ujianana jadi raja di dunia Amerika eueuh nanaonan Inggris eueuh nanaonan Prancis eueuh nanaonan sebab di Indonesia mah melak hui jadi emas melak hui teh jadi emas asal huina dijual belikeun ka emas artinya subur jasa di Indonesia naon bae aya ngan ngelolana lain teu bisa lain teu mampu urang teh bertekuk lutut di hareupeun sang raja Amerika satu kali gagal memilih presiden negara akan hancur iyalah kuari terus korupsi makin menjadi-jadi urang mah ngan sakadar ngadengikeun korupsi bae duitna teu neuleuh jeung sabodo urang mah dipanggil moal korupsi di mana tuh itu jadina naon ngan sakadar kabeh aya bahasa tidak boleh merugikan negara sekian juta akan ditangkap ternyata batur mah triliunan merugikan negara ya biasa-biasa baik tayelah urang hirup di negara nu kos kieu Allah ngutus ulama jangan beberes paing dibere ilmu sia cek Allah tuh nu mabok ku sia toel ulah mabok itu nu zina ulah gitu ayo ngomong terus ngomong ulama teh tadi dibere ilmu teh jangan lempeng mandak ulama teh ru'atun nas tukang ngangon manusia ru'atul khalqi tukang ngarapihan manusia dirapih-rapih ku ulama sing hade ieu halal ieu haram ieu halal ieu haram ulamana nu jadi pagerna nabrak duh ieu mah pager makan tanaman nyana anu ngararang riba nyana nu neureuy dek kumaha deui eta mentak disaleungserikeun ge pejabat teh jeung serikeun ka kiai partai mah kiai sekarang itu bae lain kiai itu kunaon atuh aing tukang dipentakan ku nyana ieu geus teu nganggap atuh ieulah zaman geus kos kieu ieu urang atuh masing-masing we nyana mah nyana urang mah urang hirup di negara Indonesia nu tercinta kurang cinta negara ulah dibikeun ka batur negara urang sasemplek ge urang cinta bangsa ulah dijajah bangsa urang teh komo dulur urang dijajah ulah cintai bangsa negara melalui agama sakedeung deui pembangunan Sumarekon di Alam Sutra pasar kebis geus mulai ka ditu terus Sumarekon nu aya gereja nang luar biasa menjulang tinggi atas izin daripada kepala desa, camat, bupati anu agamana nyana Islam ngirinan tanda tangan berarti melegalkan tinggal tanggung jawab di hareupeun Allah engke Rabbul Jalil anu mengizinkan luar agama ridho berarti nyana itu tinggal tanggung jawab engke di hareupeun aduh Masya Allah ulama ngan sakadar ngomong bae ieu teh bentuk teu ridho ayana agama di luar Islam abeh kadenge ku kabehan kenalika urang disidang di hareupeun Allah ayo Ci maju aduh aing disidang ge nyaho di dinya aya pembangunan gereja terang
maneh kumaha atuh etan teu gerak abdi geus ngomong kunaon teu gerak teu daya teu upaya lantaran polisina neuk nembak abrina kumisna galalade jasa milu ka ditu nyana pernah ngomong pernah saha saksina Haji Makmun beres panggil Haji Makmun sogok di ditu mah jadi sakadar ngabejakeun teu ridho ayana nu koskara itu geus sakitu kamampuhan urang tapi engke di akhir mah wallahu a'lam sebab kuari mah geus berani rakyat zaman Soeharto mah masih keneh dipendem dibuka ku Gus Dur supaya naon bae uneg kaluarkeun bebas informasi kuari ngomong ti mimiti orok datang ke aki-aki ngeromong kakarak ngomong doang engke mah pasti aya gerakan tidak omongan teh pasti mengarah karena gerakan. Sementara Amerika geus nyieun huru harah bae. Nyana anu nyieun teroris disudutkeun ka Islam. Terus diboman negara, nu mantak ngaboman negara berarti aya kekuatan di tubuh Islam. Urang bagi urang. Lamun aya jelema disentak doang ye aju eureun atuh moal dibacok pan ku urang kos kitu bae eta disentak doang atuh geus ide moal dibacok kan ku urang teh tapi lamun disentak nemleuh keneh bae dibacok ka enen keneh bae dikampak berarti aya kekuatan ye nuklir teh dibomkeun aya satu kekuatan di Islam ulah dikira lamun Islam lemah mah moal make bom. Nah, ya tinggal bagian Indonesia. Irak geus kuatnya nama. Iran nangtangan, Syria mancing, Amerika can kapancing. Kemudian atuh Muammar Gaddafi geus diacak-acak babe di jerona encan mutlak ku Amerika. Muasikeun alot luar biasa sebab pemerintahan bayanganan encan bisa. Terus baik sementara perekonomian Amerika na geus hampir kandas. Geus kandas emang kumaha gitu. Aing neangan di mana ieu? Indonesia bae laletiknya namanya. Cokotan ka mangpaatan. Terus ku Amerika. Ke kebal-kebal mapan bangsa Indonesia ge hudang pan kieu amat. Ku ari mah nu ngomong teh kakarak nu ngarti bae. Dosen-dosen anu hayang lurus. Mahasiswa anu dibere masukan ku rektor jeung dosenna kemudian masyarakat anu membaca seutuhna tokoh anu membaca engke ge di kalangan pemerintah ge aya nu nyeri pasti sebab si ieu teu salah dipenjara si ieu teu salah dipenjara si ieu nu salah ongkang-ongkang pastinya na bakal nyieun gerakan nah engke disatukeun suarana ngan ieu pasti mengarah huru harana bangsa heula lantaran bapak dan milu ka ditu anakna yang negakeun negara atuh anak ngampak bapak pasti kos kitu lantaran rakyatna hayang mempertahankan kedaulatan Indonesia sementara lurahna milu ka ditu atuh lurah dipicis dihukum picis dikeuretan camat di udag-udag ayo geus kitu bae pasti kos kitu mengarah ieu mah sakadar membaca suasana doang moal teu kitu kajian ku kumaha ge ji atuh deh kumaha kuari diacak-acak ku Amerika nyeun gerakan organisasi nu berbau Islam padahal di jerona masyaallah NII hudang deui LDII hudang deui organisasi Islam tandinganana jang nandingan NU jang nandingan Muhammadiyah jang geus timbul dari berbagai organisasi buatan Amerika. Wah, ieu rame di Indonesia mah. Waduh, pohara jasa. Geus kuari mah belian deui TV remote nu loba. Dengan informasi coba aja eueuh cenah kiai informasina aya ge dangdut melulu. Iya dukos ieu paling bola ieu ke kahareupna moal teu kitu kajian kukumaha ge sebab naon kabeh cinta negara
sementara batur geus melecehkan negara, hanya ngomong doang negara-negara kedaulatan mana dipertahankeun. Di luar negeri perang teh kos di urang, Mesir iya hampir kos urang kieu. Asal geus bentrok kadeule Amerika ngirim senjata, dipersenjatai ku Amerika, atuh baku hantem anak jeung bapak dulur jeung dulur, bila perlu saraki jeung pamajikan. Masya Allah, tah eta mah sakadar wacana urang tiiskeun hate urang ku ngaji lah. Pokokna mah kumaha teh kumaha, nu penting mah urang mah kuari bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah, ibadah neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kacauna akhlak, kacauna budi pekerti, kacauna moral, tapi aya jelema nu tentrem. Isuk-isuk breng nu ka kantor, breng nu ka sawah, breng anu ka macem-macem berbagai kepentingan-kepentingan. Atuh ja kiai mah tenang wae. Belekeun jelema nu halali berkah dieu ka ditu. Paling mikiran deuk nararaon teh jelema kos moal malalodar bae. Kamararahan. Aya keneh nu tentrem tenang. Malah eleh ku santri. Santri mah leuwih tibatan kiai. Leuwih tibatan kiai, santri mah katentremanana. Hayang nyaho, batur mau ka kaler ka kidul kawetan, san kiai mah geus sudang, santri hese. Ya Allah, geus teu boga pikiran naon eta mah. Jadi tekan politik jana senyum bae, ekonomi budaya seru. Ka ngaji nya teu nyaho. SB eta mah tentrem biasa eta. Teu boga duit balik minta ongkos ka kolot. Waduh, budak ieu mah garong leutik bae. Tapi deleukeun 10 tahun ka hareup si santri nu kuari kadeleuna bangun hina. Datangnya na ka lembur. Uy, kurang lemburna tad. Padahal HS bae tadi ngomong. Sial sakira aing di ustad dia. Dikaitkeun muludan tad ye. Kumaha ye? Coba ustad bisa jadi non MC. Ya, supir MC. Tenang, padahal HS bae. Di kobongna teh eta. Uy. Ngundang kiai mana? Ti Pandegelang, korina aya di Cisoka. Ayo guys, dirikeun. Kori teu datang, kiai teu datang, diborong ku nyana. Ieu santri nu HS bae teh. Begitu nyana MC, kori masuk teu datang cenah. Aing geus jadi kori geus. Nyana geus ngebeten-beten geus. Nurutan muamar geus lah, kulhu dibulak-balik geus betul. Tenang we. Geus, mari nyambut cenah ieu tokoh. Ya eueuh nu daekeun, ente deui nyambut nyana. Berangkat. Beres kiaina cenah can datang. Nyaho di jalan ke nyaho moal ka dieu. Tenang aing deui. Tadi HS bae teh bisa. Ji, atuh nu mantak ke santri boleh disangka. Antepkeun mun beuki HS terus. Teu jauh ka coba lauda negara, nu mantak atuh negara neuleuh santri puyeng nya. Aing mah sibuk sia HS bae goblok cenah. Cak santri atuh sia nu goblok sanu ditah sibuk. Yeay. Masya Allah. Jadi hartina di tengah-tengah kesibukan, jeung di tengah-tengah hancurna moral, aya keneh jelema anu hijrah. Henteu kudu ka gunung, teu kudu ka hutan, di pondok pesantren. Tenang hirup eueuh masalah. Nikmat gaji. Salat berjamaah wirid. Asal kiaina ulah eungkeuy-eungkeuyan. Atuh lamun kiaina eungkeuy-eungkeuyan atuh anak muridna mah kencing berlari. Wah, teu beres. Tah ieu dagangan kiaina ulah nu milu eungkeuy-eungkeuyan. Suarakeun Al-Qur'an, suarakeun hadis, ulah nyuarakeun kepanjangan Amerika. Kiaina
ulah menyuarakan kepanjangan Amerika ta eta ta engke dikutuk ku Gusti Allah tugas sia mah nyuarakeun Quran hadis ijma ulama qiyas suarakeun ku sia geus dibagi ku Gusti Allah sia mah dibere ilmu eta ulah sok nyuarakeun partai atuh partai mah kepanjangan Amerika tama asal kiai geus nyuarakeun eta keluar tina Al-Qur'anul Karim cek Allah dinonaktifkeun ku insya enggak kiai nonaktif tanpa aya fitnah babagi manehna kula mah ngadoa bae mudah-mudah geus beres ya tuh kisah sekolah henteu naon henteu sia tuh kunaon haju acung-acungan hidup naon teu make otak bawa kiai ulah loba omong cenah kiai ge menang make otak kan menang make otak lumayan sekupi Masya Allah nah iya mah keur carita bab jinayat teu kalaku di Indonesia bab muamalah ge geus laleupasan tina aturan Al-Qur'anul Karim dipaksakeun urang kuari make muamalah Yahudi mulai jual beli geus hese tarima meuli tarima ngajual urang nyokot barang di dieu mayar di mana aju aya kaca tarima meuli na kumaha diketrok-ketrok ku aki-aki mbak tarima meulinya sok tarima meuli kabet aing mah kumaha mah geus teu bisa letek balanja mah geunahan dihandap bae ieu barangna cekel sabaraha duit brag halal ieu hese nyokot di mana balanja mayar di mana eueuh ijab qabulan tah ieu mah bukan apa kenyataan insyaallah gade menggade geus didominasi ku aturan gade Yahudi geus teu make aturan gade Islam segala rupa geus make aturan-aturan munggah haji geus make aturan-aturan Yahudi sakadar nyaritakeun masalah waqiah nu jelas nu nyata urang ulah kabawa sakabak mun hayang salametkeun diri urang ja aya keneh jalan anu ngamurnikeun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala jual beulina urang nu rapi jeung moal kebel gade menggadena nu rapi sewa menyewana nu rapi pake aturan Al-Qur'an mun nakahat geus hancur ku ari geus didominasi ku lain Sunni wah geus kadituna bisa berabe acak-acakan jelema nangkat anak kemudian disertifikatkeun diakukeunlah anak pribadi ketika nikah langsung diwalian ku eta lain eta wali da sing hade tetep bae bapa nu asli sing hade nya di zaman kuari sanajan disertifikatkeun tah sertifikat urusan duniawi urusan keaslian ukhrawi nama agama dini nama atuh bapa nu asli nu kudu jadi wali kamari bae anu bertentangan jeung kula jelema mulung anak disertifikatkeun ditikahkeun kemudian nikahna walina eta bapa eta ceuk kula kulantaran bebeja ralat kembali kudu bapa nu asli panete cenah supaya ulah kanyahoan bere nyaho ieu cenah kiai mah pan dirahasiakeun lantaran bebeja ka dieu bere nyaho dek didenge dek teu pokona aing mah ngabejakeun we acaknya teh moal didenge atuh kumaha ulusia bae aing mah geus teu kasalahan beres cenah kiai mah kos kitu sugan teh bisa kemudian bisa naon gitu di sekongkol kaditu ke Kiai Golkar datang atuh urang ayeuna jauh jarakna jeung Kangjeng teu pernah milu kegiatan-kegiatan jeung Kangjeng teu pernah nyaho sabab-sabab nuzulna ayat sebab urang mah
Jaba jauh zamana, jaba jauh jarak. Indonesia Mekah kudu ditempuh ku pesawat 9 jam, baheula 12 jam, baheula pisan kapal laut setengah bulan, bahkan baheula pisan sabulan. Tetapi paling loba Indonesia anu ngalaksanakeun haji kedua ti Pakistan. Umroh mah terbanyak dunia, masya Allah. Nu mantak lain lalagaan Indonesia mah ngamahmurkeun Mekah. Umroh teu eureun-eureun terus eta teh kapan lambang keyakinan umat. Lain lalagaan di Indonesia mah kajen teh ngajual kotok, anak kotok dijual penting ka Mekah. Berarti kan yakin, jarang jelema teu boga duit, jumbung ka Mekah jarang. Komo nu geus kolot mah, abang geus kolot ya yang ngeza ka Mekah. Hese, bah. Maka kuari mah daftar 20 tahun. Nya tangkorak presiden tolol. Tuh ka presiden bae nya mah. Geus atuh urang ngempur mah teh nyaona naon tah. Presiden bahkan udah disalahkan, padahal mah aya bagian-bagianan. Nya sakian tapi abah yang ke Mekah. Atuh abah teh akan boga naon sawab. Sawab geus beak baheulakeun pake ka Karawang ku abah. Sadar cenah ge. Sadar. Anak ge di Subang aya keneh sakian teh. Lok diurusan lah, tapi abah yang ke Mekah. Aja abah naon tuh boga duit, abah boga imah-imahna doang ieu. Sia sing salah labarnya, nah nasihatan anak lah tolol tuh coba. Sia sing salah labar, abah boga imah doang, tapi abah yang ke Mekah. Geus lah kieu bae jual bae, hirup sia mah pasrahkeun bae ka Allah. Beuh. Dek mah abah jadi wali teh mah. Di urang kos gitu di Indonesia mah. Pokona mulai tanding di Indonesia mah kos gitulah. Jadi anak-anak ge tuh hayang-hayang amat baka Mekah teu teu naon. Ajong ke sia kumaha? Lah geus pokona ulah mikiran kula mangara keneh tah kitu abah senang adanya. Geus jual ke Mekah. Teu mikiran balik teh Mekah ka mana nya nah. Berarti kan eta iman gede jasa sanajan menyalahi aturan ngan ieu keur eta iman bapak. Haju nu geus ge hayang deui bae. Geus abah pan geus umroh ieu abah hayang umroh deui atuh hayang abah ya hayang ya boga duit aya teu usahakeun ku sia. Ye bah, usaha kula mah pan eueuh deui ngan usahana ngan pakong doang eueuh masalah. Di urang kos kitu tah. Kumatak teu kira-kira lantaran urang Indonesia bring-bringan ke Mekah, ke Arab, kunjungan urang Arab ge ka Indonesia. Aduh, ribuan jelema. Masa kunjungan ke negaraan 1.500. Itu di mana tempatna negara? Atuh di istana paling mahir ge keur kula jadi presiden sabaraha urang. Itu kuari 1.500 di mana tempat terara. Waduh, kapal mawa sorangan. Kaki tetangga-tanggana mawati Mekah itu di Arab. Ayo kubanyana bae. Geus, cek ada kunjunganana geus dijelaskeun nu lain-lain mah teu kudu disebutkeun terakhir ka Bali. Hayang nyaho ka Bali nya na. Laut pada ditu mah aya laut Jidah. Oh masalah guys. Ayo ke Bali, ke Karangbolong, ayo terus. Can aya sepanjang sejarah Indonesia, sepanjang sejarah can aya kunjungan ke negaraan 1.500 can aya. Pak Karno ge mun hirup hideug cenah. Wah, banyak bener itu cenah. Berarti mun saurang ngadahar kotok sapoe tah kudu 1.500 kotok. Makanya urang Arab pan ngadahar hayamna lain hiji cenah mah. Urang Arab emang kumaha daharna? Beuh, emeh hiji kosarangan. Dah. Iya Arab datang ke urang. Urusan-urusan kunjungan kenegaraan nu rek dibicarakeun haja presiden nu nyaho. Kudu dawakan atuh baheula nyaho bari ge nyaho nyahoangan aya nu teu nyahona urang. Mangga ngandakeun sadaya-daya kayana. Teh ieu
Arab. Urang kudu cinta bae ka Arab. Kudu sebab Kangjeng Nabi ana minal Arab. Kuring ti urang Arab. Mantap kula mah asal neuleuh awal urang Arab. Aing dititah ku Kangjeng cinta aing. Masyaallah. Ai urang Arab mah datang ke Indonesia geus bariasa komo tambah turunan kerajaan. Naik pesawat geus biasa di urang ge bupati, gubernur, menteri-menteri geus bariasa, naik pesawat geus bariasa. Nu tilok mah kiai. Di Indonesia kiai mah tilok naik pesawat. Ditah naik pesawat ke bungsieun mendingan naik sado aman. Aman. Pernah terjadi kan kiai naik pesawat ke Mekah geus ngageter-geter cenah. Pas diinstruksikeun para jamaah supaya pakai sabuk pengaman. Kabeh tak dibere cara heula kan ku pramugari teh. Kiai henteu. Kedak make sabuk pengaman cenah. Kiai terus lantaran dicek ku pramugara. Kiai itu pakai sabuk pengaman. Tidak. Nanti nu dikirim pakai sabuk moal dia aing Pak ya pasti orang gitu kan jadi kumaha itu dia aing tuh masing-masing bae sih. Jadi itu sabuk pengaman harus segera dipakai sesuai dengan cara yang telah tadi dicek deui aya deui pramugara kan Pak sabuk pengamannya pakai moal. Ih Pak ini mah aturan enggak aing mau moal make cek orang ieu mah aturan kapal tok cek teh aing geus leuwih aman lain gitu ieu mah sabuk pengaman ji atuh aing di imah geus pake sabuk pengaman ye aing sok nyeunan sabuk pengaman begitu dipaksa bae tetap moal saya udah pakai cek teh dikeluarkan ini horengana nu aya tulisanana teh naon karana lapak ini lebih aman dari itu cek teh. Orang kulon mah tolol. Segala make apa? Urang jadi kiai orang lembur teh kos gitu tuh jauh aturan. Atuh lain deui wapak atuh. Sabuk pengaman ba aturan kapal henteu nya mah. Geus aing mah aing dia mah dia cek teh. Aing leuwih aman nang nyeunan aing aing ngajualan cek teh. Ieu geus mantek dipake aing dijual. Urang kulon mah tolol. Tapi kulantaran urang lunak hate urang kemudian urang mengikuti terus pembacaan ayat suci Al-Quran ayat demi ayat wani ninggalkeun imah padahal gedong sigrong wani ninggalkeun warung komo warung nang laku-laku memang ditinggalkeun bae wani ninggalkeun lembur ngaji naik ngaji di imah ngawuduk di dia ngawuduk deh guys ditanya ku babaturanana siapa wau kaki ente aing teh wau ngaji we teh wau geus wau juga tukang uduk aing wau leuwih akrab jeung tukang uduk dibandingkeun jeung kiai masalah urang ku sebab terus mengikuti datanglah urang ka ayat perang di mana perang ieu nu geus teu asing di perang Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ahlil badri iya ketika Kangjeng diinstruksikan menghadang ternyata rombongan kafilah nu dipimpin ku Abu Sufyan memberikan informasi ke Mekah melalui mata-mata. Maka Abu Jahal dan rekan-rekan
mempersiapkan untuk menyelamatkan kafilah nu dihadang ku rombongan Muhammad melebihi kapasitas mun rombongan Muhammad cuma sekedar 313. Abu Jahal rombongan ada 1000 dengan perlengkapan perang, alat-alat anu mutakhir saat eta. Jadi lain irdeui nafir ialah rombongan persenjataan, pasukan disebutnya. Pimpinan Abu Jahal. Ketika Kangjeng Nabi rombongan ngadang nyana geus biluk melalui jalan pantai. Selamatlah Abu Sufyan ke Mekah. Ternyata Abu Jahal melangsungkan cita-citana untuk menghabiskan rombongan Muhammad beserta Muhammad. Dibawalah wanita-wanita, dibawalah arak-arak. Maka sebelum terjadi peperangan Abu Jahal, betapa sogolna ngomong. Abu Jahal minuman terus. Kemudian Abu Jahal teh nari-nari serta wanita-wanita penari, hiburan ngana dirinya untuk menghancurkan rombongan Muhammad. Abu Jahal ngomong nutik kira-kira. Tidak ada lagi pasukan-pasukan perang di dunia kecuali rombongan kita yang paling bahasa lagi wallah la aulana. Demi Allah, urang paling utama di dunia. Pansorna. Ayo urang buah barengan. Sikat rombongan Muhammad. Ngomong nangis sogol jasa geus pohara jasa Abu Jahal. Sementara Kangjeng Nabi begitu melihat rombongan Abu Jahal, pasukan anu dilengkapi ku alat-alat perang mutakhir saat eta, anu berkuda, anu beronta, di samping anu geus terlatih jeung terdidik dalam medan laga. Ras Kangjeng ningali ka rombongan sahabat anu lobana hanya 313. Sementara teu pernah dididik perang hanya biasa-biasa. Perlengkapan perang ge sangat sederhana sebab dimaksudna ge lain perang hanya untuk menjaga kafilah perdagangan. Kangjeng ningali ka rombongan Abu Jahal sakitu dahsyat kekuatanana. Ras deui ningali ka rombongan sahabat anu sakitu laifna jeung dhaif. Bulak-balik Kangjeng Nabi ningali diperhatikeun ku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar. Langsung Kangjeng Nabi katinggalina siga nu sedih. Deuk teu sedih kumaha secara manusiawi di ditu rombongan 1000 nu geus terlatih perangna, pedangna geus lain main-main, panahna anu geus lain sembarangan. Kudana ge kitu kena tameng dan lain sebagainya. Kan nyaho Kangjeng Nabi urang Mekah. Kedahsyatan jeung kekuatan pasukan-pasukan perang nu aya di Mekah teh Kangjeng kan apa. Sementara nu aya di Madinah nu milu lain rombongan-rombongan jangpi perang. Kangjeng Nabi sedih. Langsung sahabat ge minta pertolongan ka Gusti Allah. Di samping minta pertolongan para sahabat, Kangjeng ngadoa. Sahabat ngadoana beda. Sahabat ngadoana, ya Rabbi unsurna ala aduwika ya ghiyathal mustagithin agithna. Rombongan sahabat, ya Rabbi he pangeran abdi, unsurna ala aduwika. Muga Gusti nulungan ka kami sadayana jang ngelehkeun musuh-musuh Gusti. Ya ghiyathal mustagithin. Nulungan nusok nulungan. Agisna Gusti muga nulungan ka abdi. Sahabat ngadoa eta. Begitu Kangjeng Nabi ningali minta pertolongan para sahabat. Kangjeng Nabi ningali ka musyrikin betapa
kuat jeung lobana. Kangjeng ningali deui ka para sahabat anu kuantitasna hanya 313. Langsung Kangjeng menghadap kiblat. Ngadoa ka Gusti Allah. Ngaluhurkeun leungeunna ngadoa. Madayadai datang ke katingali puputih kelek Kangjeng Nabi. Kuluhur-luhurna ngangkat leungeun Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah bari menghadap kiblat. Masya Allah. Sidina Abu Bakar belah katuh, Sidina Umar belah kenca. Diperhatikan sangat luar biasa. Kangjeng Nabi ngadoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tubad fil ardi. Eta doa pohara jasa. Pihartieunana ya Allah anjiz li Gusti muga nyalametkeun ka abdi. Ngaluluskan Gusti ka abdi ma wa'adtani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti. Allahumma he Allah atini muga Gusti mere ka abdi ma wa'adtani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti ka abdi. Allahumma he Allah intuhlik hadhil asabah lamun Gusti ngelehkeun kana ieu rombongan abdi sahabat 313 min ahli Islam ti ahli Islam la tu'bad fil ardi Gusti moal diibadahan sepanjang masa. Bebeakan Kangjeng ngadoa. Masyaallah bar. Ya Allah. Pamazala yatifu bi rabbih madan yadai teu eureun-eureun Kangjeng Nabi ngadoa eta bari ngangkatkeun dua leungeun. Tidinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Numantak datang lantaran sorban Kangjeng Nabi raga. Make solendang Kangjeng Nabi teka rasa ku husu-husuna ngadoa ka Gusti Allah. Ngotot ieu bahasa pake kadenge ku para sahabat urang sehingga nyaho andaikan ayeuna eleh ahli Islam selesai Gusti moal aya nu ibadah ka Gusti. Raga. Irtidah solendang Kangjeng Nabi raga. Sanggeusna raga tidinya ku Sayyidina Abu Bakar dipulung. Sanggeusna dipulung dikapundakeun Kangjeng Nabi deui. Cek Sidina Abu Bakar ya Nabi Allah kafaka munasyadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak. Nabi Allah cukup katuan unjukan ka Gusti tos cukup ulah ditambah deh. Kami teu asa ngadenge unjukan tuan ka Gusti Allah. Jelas yakin Allah bakal ngaluluskeun naon nu dijanjikeun ka tuan. Turunlah ayat ieu. Ilah sabab nuzul, sabab turun ayat ieu. Turun ayat ieu. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. Turun ayat. Kangjeng Nabi langsung nurunkeun dua pandanganna tungkul. Sahabat hanya sekedar 313. Ngabayangkeun Kangjeng Nabi. Kedahsyatan, kekuatan, kemutakhiran musuh. Tidinya Kangjeng Nabi tunggu. Sanggeusna tunggu. Reup Kangjeng dibere tunduh datang ka sare. Masya Allah. Ternyata hikmah tina sare teh lain sasare-sarena. Kangjeng langsung ditinggalikeun ku Gusti Allah. Turun malaikat Jibril naik kuda. Make jubah, make sorban diudeng-udengkeun, sorban hejo. Ditutupan
pangambung jeung sungut kuda putih di langit turun malaikat Jibril di tukangeunana aya 1000 tentara malaikat sarua pada make udeng-udeng sorban kuda putih set begitu datang ke Kangjeng Hudang. Begitu Kangjeng Hudang cek Kangjeng, ya Aba Bakrin ataka nasrullah, datang ka urang pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ataka nasrullah, hada Jibril akhidun bi anani farasi yafkuduhu ala salayahul laqa. Turun Jibril bari nyekelan les kuda, make udang-udang, dibengketkan udang-udang hejo, make jubah di belakang malaikat Jibril 1000 malaikat. Kangjeng senyum-senyum, Masya Allah, pitulung Allah seperti itu. Kakarak tegar Kangjeng Nabi, dibejakan ke para sahabat, ulah sieun peperangan anu henteu seimbang. Insyaallah Allah bakal ngamenangkeun urang. Jeung musuh-musuh Allah terakhir ialah anu sangat biadab, ngalawan, nyaci maki, berangan Islam saat ieu tubang cek Kangjeng Nabi. Wah, gairah sahabat wara. Hudang gairah sahabat. Aranjeun moal bakal kacolek ku musuh saeutik-eutik acan. Lantaran aya bantuan malaikat Jibril geus turun beserta 1000 di belakang. Waktu senyum kabeh sahabat urang lamun perang kos kitu mah atuh boh cak aja peni aing jarap. Waduh tuh, pan aing calaya kos kituan mah sia bae. Sia bae aing mah ayo sia bae. Kumbung paeh jasa meureun. Jeung bakal moal paeh rarasaannyana. Bae tapi geus dibejan gitu. Sahabat mantap jasa. Masyaallah. Gitulah peperangan jeung para rasul. Gitulah peperangan jeung para nabi. Nu penting urang nuturkeun penuh keyakinan pasti dibantu kudu urang henteu nyaho, hanya Allah jeung Rasul. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa waktu perang. Begitu perang can selesai sedengkeun geus datang ka jam 5 bahkan setengah genep can salat asar. Kangjeng Nabi Musa kan ngadoa, ya Allah ya Rabbi, mata poe sia tititak ku Allah, puter aing ge perang di tititak ku Allah, sadar sia mata poe, eureun heula sakedeung aing can selesai perang. Pada doa lain lalagaan tah mah. Eureun heula mata poe diomong ku Kangjeng Nabi Usaret, eureun padon poe eureun. Das perang selesai menang, karak salat asar, karak mata poe. Panetar geus lain lalagaan teh mah poho eta perang datang ka ngeureunkeun panon poena naon pan urang mah ngeureunkeun tito bae ge hese atuh heuh maksudna stop ulah hayu hayu eta kos karari teh stop coba amankeun sesuai jeung hukum atuh datang ka kuari cara realisasi atuh nyanggakeun sadaya-daya janu Allah tah mah gabe beri bajangan sakadar tugas ya Allah amar ma'ruf nahi munkar diterima alhamdulillah diterima kemanfaatan geus loba. Jehe di luar eta kemanfaatan geus loba ke dibacakeun nangke. Rakyat Indonesia ge geus membaca lain lalagaan. Haju ka hareupna wallahu alam bakal kumaha hartina nasib-nasib jelema nu milu ka kafir wallahu alam. Ya urang mah teu nyanggakeun sadaya-daya ja urang mah bisa ngan sakara doa salamet. Atuh urang mah sakadar ya Allah kadoifan abdi kadoifan urang kabehan. Salametkeun abdi, salametkeun bangsa, salametkeun nagara Gusti. Geus eueuh deui iwal ti minta salamet jangan sakitu-kituna atuh ja urang mah perang boro-boro ditembak lapar bae paeh. Deuk mah atuh ja puasa ti lockdown tilok gadenge kipu doli puasa ti lockdown tilok. Atuh ngariung berkatan we marah da kumaha perang. Ya kumaha perang. Ye cenah kieu sok sambarangan. Henteu sambarangan. Henteu maksudna tipe kos kituna loba. Lainnya na bae. Perang dia mah perang kumaha itu. Iya tuh jai baheula mah nu perang teh dah. Nu perang baheula emang kumaha gitu, teu kadeuleun gagahna, teu kadeuleun gagahna.
lamun turun ti buku lah aya ngaran Kirapil teu kanyahoan gagahna kapan teu kanyahoan nya nama. Tapi kanyahoan gagahna emang kumaha gitu. Satu ketika kebonang adat, sanggeus kebonang adat nya marah, sanggeus marah eta kebo pelen gede dicakal we dibarakeun. Wah. Goblok sia mah, enggak ada ka aing. Belanda kan neulekeun hanya. Ini bukan orang ha. Itu mah lain Belanda kemarin RRC. Tuh. Campur-campur ta Belanda. Eta kan teu kajahoan gagahna, tapi ketika derna. Ku ari mah pan geus kieu bae. Oh, ayo. Asal bisa ai sia teh lah. Ayo. Der be aya. Kamana aja pengen dikabur. Hanya pejuang kos kitu. Tuh, balik banget teu kajahoan. Teu kadeuleu kagagahna. Cukup eta ge teu maksud mun Belanda teu nyahoeun mah teu kanyahoan gagahna. Tapi kulantaran Belanda neuleuh eta keboplolen sabaraha kinta kan. Goblok sia marah bae. Barak ke buah. Geus aing salamet ti sia ceukna teh geus babur sia kebo. Teu kagagahan teh bisa. Urang mah pan pamajikan diangkat ke urang nu gering. Urang ngahaja-haja ngangkat pamajikan, tuh pamajikanna meureun sakintal setengah deui ongkoh, sabeca sorangan atuh pantes. Tapi teu boga giro, boga giro mah pamajikan gede leutik diangkat bae kan ku urang. Ya kan sebab giro cinta urang gede. Cinta teh ngabogaan energi. Atuh cenah gede sakintal setengah, ayo diangkat set. Beres gitu. Menang 2 menit orang pae. Turunlah ayat ya, Masya Allah Karim. Itastaghisuna, ingatlah anjeun Muhammad. Waktu naranjeun kabeh menta tulung rabbakum ka pangaran naranjeun kabeh. Ayatatulubuna minhu al-gawsa. Tegas tamararenta maraneh kabeh ka pangeran marenta pitulung bin nasri alaihim, hayang ditulungan ngelehkeun para prajurit pasukan perang anu begitu lengkap pimpinan Abu Jahal. Kumaha Gusti? Fastajabalakum, Allah ngaijabah kanyahoan Allah ngaijabah kana pamenta para sahabat khususna Kangjeng Nabi. Kangjeng dibere tunduhan nu pohara, sanggeus teh tunduh reup sare, di tengah-tengah sare dibere ngimpi. Eta malaikat Jibril turun impian Kangjeng, ar-ru'yatus shadiqah. Ieu adalah tanda kenabian. Mantak wali-wali Allah ge dibere impian, tanda kewalian. Diberi impian-impian geus bubuh Kangjeng Nabi mah. Nah, fastajabalakum. Kumaha cek Gusti Allah? Anni mumiddukum. Saenyana kaula cek Gusti Allah eta nulungan ka aranjeun kabeh. Ulah gentar, ulah sieun. Kaula nurunkeun malaikat bi alfin minal malaikat. 1000 malaikat. Dipimpin pertama ku malaikat Jibril murdifina, berturut-turut ikut langsung ditukangin malaikat Jibril yartipu ba'duhum ba'dah, mengikuti nyusul satu sebagian dengan sebagian lain. Wa'adahum biha, awalan Allah ngajanjikeun 1000. Begitu Kangjeng Nabi siap perang eta kan memeh. Begitu der sumasarat salasata alaf, nurunkeun deui 3000 malaikat. Ketika di tengah-tengah peperangan summa khamsah, diturunkeun deui 5000 malaikat. Masya Allah Karim, kama fi Ali Imran, sakumaha dina surat Ali Imran. Padahal mah atuh musuh-musuh teh kudu dibantuan ku malaikat. Bahkan Kangjeng Nabi geges teh kudu turun ari endek dielehkeun ku Gusti Allah mah langsung bae sapira Gusti Allah cukup ku hiji malaikat bae ge. Lantaran atuh kapan deuleu kaum Kangjeng Nabi Lut
begitu dek dibalikan eta jangjang Kangjeng Nabi malaikat Jibril ngan saukur ditoelkeun dong det ku sorangan bae ngaguling atuh dek naon make bantuan saya. Ketika Kangjeng Nabi Hud umatna buah kawara cukup cuman ditiup sekali dong dat angin pohara beserta seun. Jeung malaikat tuh diinstruksiin ku Gusti Allah tanpa make bantuan sejen cukup ku malaikat. Tetapi Allah endek ningalikeun kemahadahsyatan Gusti Allah. Sebab sakabeh nu aya di alam dunia ieu teh tentara Allah, angin tentara Allah, hujan tentara Allah, batu tentara Allah, pasir-pasir tentara Allah. Eta nu real kadeuleu ku mata urang, di luar nu kadeuleu ku mata urang aya malaikat-malaikat anu bener-bener diturunkan ku Gusti Allah ketika Allah menghendaki peperangan menang. Teu kudu hese. Ukur kurang kehebatan Belanda. Di mana orang boga tank baja tetapi Belanda geus ngabogaan tank baja. Di mana orang baheula boga senjata mutair tapi Belanda saat eta geus make stand, geus make brand, geus make baheula mah disebutna teh dereden. Mantap kula mah keur leutik keneh meureun kabauan keneh bangsa Belanda baheula. Eta sok nyieun peletokan dereden. Eta teh nyaho urang dereden tek make buah bernuk horenganan eta teh. Oh, drok mah leutik teuing, kudu bernuk ka imah. Sia mah tina awi aing mah lain. Oh. Nah, di mana eta? Di mana dek dimenangkeun ku Gusti Allah hanya sebuah golok tarang hauk, hanya sebuah bambu runcing. Bambu runcing lain sa bambu beruncing. Di Surabaya sabaraha kiai anu dicekal doang bambu runcing termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Bambu runcing nu mantak kuari Ansor teh ngabogaan sejarah. Sebab baheula bambu runcing dicekal ku Kiai Hasyim Asy'ari, dihijikeun didoaan. Asal geus didoaan ku Kiai Hasyim Asy'ari, ieu bambu runcing teh bambu runcing asal dibalangkeun bae. Lain ragak encan manggih musuh, encan ojos, encan eureut. Jatuh urang perang kos itu mah daek. Daek di dieu Ki Hairun. Termasuk Ki Ahmad Hairun. Da di Banten, set hijikeun doaan bambu runcing. Mantap terkenal Indonesia dengan bambu runcing. Atuh kuari urang nyieunnan bambu runcing hayang nyaho teh didoaan heula. Bisa nubles maneh sia. Oh, unggal kabupaten. Wow, bambu runcing dikieukeun ku pejuang Indonesia. Unggal kabupaten Jawa Timur bambu runcing, Jawa Tengah bambu runcing, Jawa Barat Banten bambu runcing. Aya macan ge di sisina tetep aya bambu runcingan bae. Tah lain sa bambu runcingna. Nah, hijikeun heula doaan. Doana naon ge? Ja tegetkeun ku sia. Jangan cari majang nyieun urang di imah. Gas paling digelar kabeh gas pokona mah. Ieu na urang bambu runcing masih perang. Kemudian, Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Patawan. Beres geus. Aja sia mah teu yakin, atuh mah jadi teu yakin mah. Tapi lamun yakin insyaallah. Beres, ngan ulah tahiyat ka dituna. Hati lain sa bambu runcingnya deule sejarah emang kumaha gitu. Nu mantak Banten teh ngabogaan sejarah. Lain lalagaan Banten mah. Geus mah boga angin di Banten teh. Asal bisa ngondang anginna. Cai di Banten asal bisa ngondang caina. Ieu tang kemari ieu kan aya tamu ka imah. Anu geus teu turun-turun di gunung. Begitu dek balik mampir heula kan ka imah. Sanggeus mampir ditanya. Geus ditanya panjang lebar. Ieu geus instruksina naon? Laut geus aya di leungeun kula. Tinggal diinstruksikeun bae lamun aya instruksi, kisah instruksina. Ti seseorang ditarik laut banjir. Cek kula teh ieu kuari deuk ka Jakarta. Ieu beneran lain lalagan ulah cek kula. Ulah loba keneh kiai, loba keneh habaib. Kula we moal cek nya sebab ieu mah kumaha instruksi seseorang. Ai seseorang nasa teu ngabejakeun.
Geus beban rahasia kula teh mah urusan eta. Aduh ke Haji Pele mah hanya mah siapa sih. Mere tilok pan ka aing. Lain alaga. Eta geus dileungeun nya na, tapi lamun cek nya na instruksi siap. Eta kan di Banten mah aya kos kitu di Banten. Masyaallah, Inggis. Tapi si ade loba keneh santri, pejabat ge loba keneh anu syahadat, anu salat. Hanya karena seseorang ulah waka. Nya mah lain masalah ulah waka. Lamun cek seseorang tarik. Kula minta alamatna dibere alamatna mah. Lamun dek menghubungi kula lain make HP lain. Anti HP teh pokos kitu. HP masalah mencet susu nu keluar. Mal beres bangsa jelema. Oh, nah ira Banten. Kiai Jawa Timur, Kiai Jawa Tengah nyaho. Nyanana ge urang Jawa Timur, nyanana urang Jawa Timur. Titah tapana di Banten. Lain main-main, mantak cek yana ada instruksi insyaallah. Ini sakitu bae. Bari di Jakarta jelema. Paneta pohara jasa. Banten boga sejarah lain lalaga. Mantak jelema anu nyelenehan lain asli kajahoan. Jelema anu lain wali lain asli kajahoan. Ngan teu meunang dibuka antep. Antep teh mah variasi atuh masalah teh mah. Atuh ngigel aya nu akur aya nu henteu jeung kendang. Atuh antepkeun bae euleun. Atuh aya nu kendangan ngigel bae pan atuh. Tah iyalah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Masya Allah geus datang pitulung nu mantak kuari jadi ngetren. Awal nama TN waya istighosah. Iya ayatna. Istighosah teh iya ayatna. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tastaghitsuna. Santri mangge sin litolab mantak wanian Imam Jalal tatdubuna minhul gaus. Padahal teu kudu make eta deui ge ngan kulantaran tugas Imam Jalal nafsiran atuh geus lisin istifali jama'anin tah tah diakulu geus beres baheula keur leutik mah talar alfiah talar tuh yakulu mah komo barang jadi kiai poho ai geus atuh undangan terus ke pendopo pan atuh dahar di pendopo bener kan Bod aduh yakulu poho, mulat poho, masya Allah, komo amil jurumiyah mah poho, alfiah geges poho deui. Eta lah gara-gara makanan pemerintah masuk ka beuteung. Asal aya kiai ngadahar duit pamarentah, wayab tulu kiai batal. Kudu disertu. Bisa. Lah siap geus mah teu dibere bae. Pastajabalan. Numantak para waliullah lamun zarah teh ka hiji makam sok dibere tunduh. Kangjeng Nabi ge dibere. Tunduh teh teu kuat lain samarang teu katahan tunduh. Nyana ge mungeun tunduh mah nya di kerimbunan orang banyak nyana tunduh. Tunduh horenganan deuk aya sesuatu. Engke aya. Mantak lamun engke zarah besi rombong kepala rombonganna tunduh. Surah mending tutupan bae geus ku buaya teh. Teu samarangan sama tunduh kos kitu mah. Tunduh anu di luar konstatif. Henteu bisa dikendalikeun teh mah tunduh teh tunduh di Allah. Sebab Allah deuk mere. Tek oh. Aji hudang we karak nyana dongeng nyarita tek. Di Allah hese teh kos kitu. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ
wa ma ja'alahu Allah tengah jadikeun Allah kana pitulung teh illa busyra kecuali berita gembira ka Kangjeng Nabi khususna oge ka para sahabat dijadikan pertolongan Gusti Allah melalui impian Kangjeng Nabi anu sakicep turun malaikat Jibril dibarengan ku 1000 malaikat tahap awal tahap kedua 3.000 tahap ketilu 5.000 Masya Allah lamun 1.000 jeung 3.000 4.000 ditambah dari 5.000 9.000 ieu naktu 9 lain sembarang 9.000 tadi 10.000 kan 9.000 mantak ulah kaget bintang sepak bola nomor 9 kan nomor 9 Ajat Sudrajat nomor 9 J itu nomor 9 baheula J Iswadi Idris baheula nomor 9 belah dituna deui tamah tuh deh belah dia Mario Kempes atuh nomor 9 J belah dia deui tah nomor Jerman teh saha ayo inget teh sia inget teh atuh siapa inget bae nu kos kitu mun ngaji henteu terus kabelah dia tah 9 horeng boga rahasia lain aya 9 wali teh tapi nu terkenal wali 9 kudu dibongkar engke biji 9 aya naonan sih ye itu lain sambarangan Allah tah di ahlil badri ya Allah pitulungna aya 9.000 malaikat ieu biji 9na nah orenganan berita gembira pangbubungah saru ajeng Muhammad lanjutkan peperangan bejakeun ka sahabat ulah keder ulah sieun walaupun kuantitasna saeutik teu perlu kuantitas nu penting kualitas naon hartina lobaan ai datang ka ditunggan madong doang mah tetapi kualitas hiji lawan 1000 eta nu mantep mah ulah sieun dibantu ku malaikat bejakeun ku Kangjeng Nabi busra wa ma ja'alahu Allah illa busra hiji walitatma'inna bihi qulubukum nomor kaduana ieu teh supaya nentremkeun hati aranjeun kabeh lantaran aya dina kawaswasan sebab kuantitasna anu kualitasna encan kanyahoan berhadapan ejun loba sakitu dahsyat jeung kekuatanana maka supaya tenang jeung tentrem walitatma'inna bihi qulubukum tapi ingat Muhammad bejakeun kepada sahabat wa man nasru illa min indillah kemenangan ditulungan lain nang malaikat nu ngamenangkeun min indillah Allah teu kudu ku malaikat teu dimenangkeun mah satu malaikat Jibril cukup teu kudu ribuan bahkan teu kudu ku malaikat sondor ku malaikat ku Gusti bae langsung tetapi ieu deuk ningalikeun kemaha dahsyatan peperangan ketika perang lain Badar bae iraha bae umat anjeun Muhammad asal boga keyakinan kualitas keimananana anu mantap bakal dibantu selalu ku malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat nu lain lamun urang nyaritakeun peperangan Baghdad lamun tadi barengan ku malaikat masyaallah nu kamari urang bisa ningali langsung peperangan Israel Suriah loba nu gaib dararat lain urusan menang jeung eleh eta urusan Allah tetapi bantuan gaib selalu aya Yaman lamun teu dibarengan ku nu gaib geus ajur komo deui di Indonesia terwali terbanyak wari di dunia adalah Indonesia wali terbanyak di dunia adalah Indonesia ulah waka waliullah wali kotana bae geus loba sebab provinsi dah loba, kabupaten dah loba. Nah, iyalah. Wa man nasru illa min indillah. Teu aya pitulung teh kecuali ingat lain ti anjeun, lain ti sahabat, lain ti malaikat. Allah. Ye, Muhammad bacakeun. Innallaha azizun hakim.
saknyana Gusti Allah, karena saknyana Gusti Allah azizun, maha gagah, maha dahsyat, maha hakimun, maha bijaksana. Supaya orang tawadu, tetap berserah diri ke Allah. Urang bisa datang ti imah ka dieu ulah rasa nang urang nang Allah, sebab innallaha azizun hakim. Tanaga urang nu aya di urang lain nu urang nu Allah, dicabut tanaga urang nanaonan. Innallaha azizun hakim. Urang bisa salat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, lain nang urang. Lamun urang teu dibere kagagahan ku Gusti Allah, innallaha azizun hakim. Carita salat ba urang dibere ku Gusti Allah, carita puasa Ramadan mah alhamdulillah mayoritas puasa. Tapi ketika orang hudang bae jam 2 hese endek dibere kakuatan hese. Aya aturan salat tahajud sarakaat. Pas robing pilih geus bae langsung teu naik deui. Robing pilih warang ya. Ulah disalahkeun. Atuh urang ge ngadoang ke subuh Gusti lain salah abdi kunaon atuh Gusti. Ka abdi haju ngaheeskeun. Jadi atuh teh nikmat mah aya bae. Ai kabeh ge nang Allah ngan introspeksina urang aya naon ieu mata kok teu kuat. Aya naon sih kok tanaga teu kuat. Aya naon sih lamun ngadenge wali Allah ratusan rakaat puluhan rakaat. Lamun wa solihin puluhan rakaat kok aing mah teu kuat. Naon bedana aing jeung nyana aja pada manusia. Nah, teliti ku urang. Berarti di awak aing aya naon? Ya Allah mah pangeran ngahayukeun sakumaha urang. Nganu jelas ulah boga rasa nang urang sebab di dieu na ge dijelaskeun sakitu Kangjeng Nabi geus dibere pertolongan malaikat 9.000 tetep bae titah dibejakeun wa man nasu illa min indillah di aya pitulung kecuali ti Allah innallaha azizun hakim. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kekuatan ku Gusti Allah, dibere kebijaksanaan ku Gusti Allah, umat Islam tetap diberi kekuatan ku Gusti Allah sesuai jeung ucapan Kangjeng al-Islamu ya'lu ala yu'la alaih, diberi kebijaksanaan ku Gusti Allah, timimiti pejabatna datang ka rakyatna nu aya di Indonesia, bangsa Indonesia tetap jaya diberi kekuatan jeung kebijaksanaan ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah.